teh tos mulang balanja teu acan ih hoyong jajan. Entoh cek abi teh neme dongkap sok mangga bade jajan mah. Tah jadi caritana di dieu teh abi kerek mulang pisan balanja terus anu ngechat majar teh hoyong jajan. Ieu di dieu abi kerek beres pisan meresan balanjaan. Tekung silila ieu daratang we anu ngechat arek jarajan teh. Datang-datang lain langsung meresan, lain langsung merean, lain langsung maresen kalakah darebak. Majar teh cenah ari urang-urang emak-emak milenial apa Gen Z. Disebut emak-emak milenial embung cenah da asa ngurak keneh. Ari disebut Gen Z cenah da geus buntutan. Coba barudak eta cek maraneh emak-emak milenial apa Gen Z. Heueuh atuh da sok aya-aya wae nya pelanggan teh sok aya we pi omongan jeung piseurieuna teh. Ngakuna emak-emak milenial jeung Gen Z ari jajanan Gen Alpha. Heueuh coba we eta tinggal jarajan makroni meuni henteu dilaladaan ni asa nyieun pesenan keur anak-anak PAUD. Heueuh atuh da biasana ari geus dewasa mah nya jarajana teh seblak anu lada, makroni anu lada. Ieu mah coba jarajan makroni henteu marake lada. Jarajan burger henteu make saos cabe, kur make mayones we jeung saos tomat. Jarajan nu amis we minuman jeung pisang keju. Terus sebenarnya mah ieu teh pisang kejuna teh pesen 4 porsi. Tapi si cauna teh eueuh deui jadi kur kabagian 2 porsi. Tuh jeung saperti biasa we bari merean bari direwong si bocil. Teuing kunaon atuh da sok ngahajakeun ari indung keur riweuh teh sok milu riweuh. Coba tinggal ieu jajanan budak dewasa meni parolos areueuh sambelan. Tah ieu teh aya tiluan nya sarua, tiluanana teh jarajana teu marake sambel. Tah ieu jajanana teh dibaroa balik ongkoh di dahar di dieu ongkoh. Pokona mah hatur nuhun pisan we nya tos jarajan di warung abi.